Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Yang suri sikone sakti anu geus kawangun pasangan harita dina mangsana narajang teu waka ngagunakeun heula senjata rahasia tusuk kondena. Manehna hayang ngajajal heula kakuatan talaga lapisan nu jai lawan. Nyai Layang Suri musurkeun paneuteup-na ka jai lawan betus nyarita. Urang mimitian ijen jajate Narasanti. Bisi rek kagunakeun pedang sak pesat pedang kuring muare kagunakeun senjata. Tanah ye heya. Curelap. Nyai Layang Suri sikone sakti harita maju naraja. Sok sanajan panarajangna lemor teu ngagunakeun senjata atawa pakara. Tapi kangaranan panarajang nu dibarengan. Ku kakuatan tenaga lapisan tangtu we teu bisa dianggap enteng. Sok hiu angin semeran panarajang nebak kuat kana badan lawan. Rasanti ningali nu jai lawan narajang teu ngagunakeun pakara. Harita henteu mesat pedangna tapi ngimbangan panarajang lawan ngagunakeun jurus tapak darah suci. Waktu panarajang lawan datang, harita Rasanti ngakilirkeun badana bari ngabendung panarajang lawan ku sapasang dampaleungeunna. Sok hiu jarik jeug. Nyai Layang Suri ngajarik jeug ka tukang kadorong ku kakuatan daya pangbendung anu jilawan. Sedengkeun Rasanti sukuna mundur ka tukang setengah lengkah. Nyai Layang Suri sikone sakti mancukeun di tangtunganana bari merhatikeun nu jilawan. Harita Nyai Layang Suri terus nyarita dina sikep jeung carita anu ngandung panghinaan mancing sangkan nu jilawan beuki tambah bedah amaran. Gabodo ngajari jeung ka tukang kadorong ku kakuatan pangbandung Andika. Tapi memang haja meri heula hate sangkan Andika jadi percaya diri dina mangsana ijen jajaten dina waktu ayeuna. Jadi panarajang kuring memang acan dinyakeun Rasanti. Sabab musuh geus lamun geus dinyakeun mah Andika bakal kalabakan. Bisa jadi bakal angkat tangan, rangah, ngaku kana kawulan nu jelawan. Andika teu kudu ngeumat caritaan Layang Suri. Lebih hade buktikeun ku Andika panarajang anu ampuh. Anu sakirana bakal mampu ngarubuhkeun anu jilawan. Sor, maju dina Rajang Andika Layang Suri. Si Layang Suri bakal ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Panarajang anu bakal mampu ngarubuhkeun Andika Rasanti. Tanah sia. Hayya. Jorela cilung.
kalayang harita si Kone Sakti maju dina Rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan Panarajangna leuwih doronjatkeun. Rasanti geus ngarti kana kaya nu dilawan anu ngaronjatkeun daya Panarajangna. Harita Rasanti ngimbangan Panarajang anu dilawan ngagunakeun setengah bagian ilmu pangenteng badana jeung setengah bagian kakuatan talaga lapisanana. Sokhiu datang Panarajang lawan. Sapasang leungeun Nyilayang Suri ngarah kana anggota badan lawan. Rasanti ngagajeng luncat kabelah katuhun badan lawan. Sokhiu gajulung plos. Rasanti anu geus aya di belah katuhun badan lawan harita ngalakukeun Panarajang balesan. Tapi Nyilayang Suri rikat ngagilikeun badana bari ngabendung Panarajang lawan. Sokhiu kilo kekedas. Panarajang sapasang leungeun Rasanti bisa dibendung, tapi tajongan suku katu Rasanti kena karena kekemplong lawan geus teu sempat disingkahan. Sapsu kekedas. Kurang ajar kekemplong bolang sia. Nyai Layung Sari si Kone Sakti ngagero kaget menahan kanjaritus kadaligdeg menurut tukang sababara lengka. Tapi daya tahan badan Nyilayung atau Nyilayang Suri memang geus kalati. Harita gancang mancukeun di tangtunganana. Rasanti mancu dina tangtunganana bari merhatikeun anu dilawan. Ningali Rasanti geus bisa ngasupkeun Panarajangna, harita si Banteng Wulung nyarita deui semua anu ngagero. Woi! Layang Surian! Sangukur bogaan kemampuan seperti itu monggos makejong nguswan yandang tangan narung Rasantian woi kang buktian maneh ngeungeus kang beunengan kumaha Rajang anu jadi lawan ngalah kumaha ngoge maneh anu bakal ngeleh jajaten Masai Layang Surian si berwek nyengledan moal bisa menangan calawanan Rasantian anakna kangawing-ngawing. Ngasong ngayeuna nindakan maneh Layang Surian kawas nu heueuh we popolototan bari jeung hegakan ngasok maju deui sia maju deui neruskeun narungna jawara wanita golobog. Nyai Layang Suri si Kone Sakti teu malire kana caritan si Banteng Wulung. Harita bari merhatikeun anu jelawan, Nyai Layang Suri ngomong dina jero hatena. Ilmu si Lajeng kakuatan talaga lapisan si Rasanti memang teu bisa dianggap enteng. Aing moal mampu ngarebukeun jelawan. Mun saukur ngandalkeun Panarajang anu tanpa pakarang mah. Geus waktuna aing dina ngalakukeun Panarajang. Kudu dibarengan jeung ngagunakeun senjata rahasia tusuk konde. Ku cara kitu, tangtu si Rasanti bakal kawalahan dina ngimbangan Panarajang anu jelawan. Ningali nu jelawan tacan saga diri pikeun neruskeun tarungna giliran Rasanti anu mapanas hate anu jelawan. Ari sugan kuring teh bener we kamampuan Set Andika teh hebat Layang Suri. Anu mata kulawakan nemongkeun heula diri. Ya. Ari sakirana saukur boga kamampuan nu pas-pasan mah. Ya, rek kumaha Andika bisa ngungkulan lawan. Mun saukur mibana kamampuan diri anu ukur sakitu-kituna geuningan Layang Suri. Nyi Layang Suri ngawangun pasangan bari nyarita kan jelawan. Kudu wakang ngalasa geus menang angin si Rasanti. Peda geus bisa ngasupkeun Panarajang kan dilawan sia. Aing si Layang Suri moal make kudu eleh jajaten ku Wanoja anu kakalek makalangan dunia kajawaraan. Si Layang Suri geus leuwih lidah makalangan di dunia kajawaraan. Jadi Andika tong boga pamikiran bakal mampu ngungkulan ajen pangarti si Layang Suri. Sabab sakedeung de Andika bakal kadeseh Rasanti.
tong sayukur ngaheulakeun caritan wungkul atuh Layang Suri. Leuwih hade buktikeun caritan Andika. Mun memang bener mampu ngungkulan anu jelawan, kuring teu butuh ku caritaan. Budak ketika bisa lah saukur ngumbar caritaan mah. Ayeuna ku si Layang Suri bakal dioke ka rasake. Rasakeun sia. Hayya. Curewat cilung Nyai Layang Suri Sikone Sakti Maduna Raja bari ngagerakeun leungeun katuhuna tilu tusukone mangrupa senjata rahasia Layang Suri harita ting sariut jeung ting belesat muru kalebah tangtungan Badara Santi. Ningali anu jilawan anu Maduna Raja ngagunakeun senjata rahasiana. Gancang harita Rasanti masak pedang taji putih senjata andalanana. Waktu senjata rahasia tilu tusuk konde datang bari harita rekat Rasanti ngagunakeun pedangna dipake naki tilu tusuk konde anu rek ngarah kana anggota badana. Sakyuk berasa tring 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 tilu tusuk konde lageragan kana taneuh mangsa ditakis ku pedang Rasanti. Sakyuk datang panarajang Layang Suri anu ngagunakeun sapasang leungeunna ngarah kana anggota badan lawan. Rekat Rasanti ngimbangan panarajang lawan ku leungeun kencana ngagunakeun jurus tapak darah suci. Sakyuk geus bari ngabandung panarajang lawan ku leungeun kencana. Harita Rasanti nyabatkeun pedangna kana dada lawan. Nyi Layang Suri kageteun gancang harita ngagajeng luncak ka tukang nyingkahan sabetan pedang lawan anu ngarah kana dadana. Sakyuk berasa kecilong plos. Nyai Layang Suri anu ngagajeng luncat ka tukang. Harita mancukeun tangtunganana. Nyai Layang Suri Sikone Sakti jadi reuas kareureuhnakeun. Sabab harita lamun teu gancang luncat ka tukang, dadana tangtu bakal kabeunangan ku sabetan pedang lawan. Rasanti mancu dina tangtunganana. Musirkeun paneuteupeuna kanu jilawan betus nyarita. Senjata rahasia tusuk konde digunakeun ku Andika. Memang cukup ngabayakeun pikeun anu jilawan Layang Suri. Tapi sabetan pedang kuring jelas lebih ngabayakeun. Kabuktian Andika kalaka ngagajun ka tukang. Nyingkahan sabetan pedang kuring. Mun telat saeutik we dada Andika geus tatu. Geus kabeunangan Layang Suri. Nyi Layang Suri Sikone Sakti jadi beuki panasaran. Jurus pedang kilat bumi nu digunakeun ku Rasanti dina tata gerakna teu bisa ditebaku anu jilawan. Nyi Layang Suri ngatureng hapan-napasna bari sagadi diri pikeun neruskeun taruna. Bari merhatikeun nu jilawan, Nyai Layang Suri Sikone Sakti harita ngupat dina jero hatena. Nyata jurus pedang anu digunakeun ku si Rasanti. Gerakanana teh bisa ditebak ku aing. Mebae dada aing kabeunangan ku sabetan pedangna. Pedang nu digunakeun ku si Rasanti jelas lain pedang sambarangan. Aing kudu hati-hati. Ulah teu pikeun ka bisa kabeunangan ku sabetan pedang si Rasanti. Mun dina pungkasan ieu tarung nyata jurus pamungkas aing. Jeung 12 tusuk konde sakaligus digunakeun bisa diungkulan ku si Rasanti. Aing kakana bakal ngajelaskeun ngeunaan kayaan anu sabenerna. Nyai Layang Suri Sikone Sakti ngawanguni pasangan saga diripikeun neruskeun di tarungna.
Rasanti merhatikeun anu dilawan bari nyarita. Andika geus sagade diri pikeun nuliskeun Ijen Jaten Layang Suri. Ya mudah-mudahan kalap ka yang Andika pikeun ngarubuhkeun anu dilawan bisa jadi kenyataan. Sor ayeuna mah maju deui narajang Andika Layang Suri. Si Layang Suri jelas bakal maju narajang Rasanti. Ingatkan ku Andika. Kuring mah disebut si Kone Sakti. Mun teu mahir ngagunakeun senjata rahasia tusuk konde nu digunakeun ku Dedi Kuring. Dina mangsana ieu Ijen Jajaten Sarasanti. Ijen Jajaten masih lumangsung da sia. Urang teruskeun. Tanah sia. Heya. Jurela cilung Nyi Layang Suri si Kone Sakti maju dan rajang bari ngagerakeun leungeun kenca jeung katuhuna. Senjata rahasia genep tusuk konde harita ting sariu ting belesat muru kalebah tangtungan badan Rasanti. Ku kaseuketan panona harita Rasanti bisa ningali aya genep tusuk konde anu ting sariut ting belesat muru ka tempatna. Gancang Rasanti harita muterkeun pedangna. Genep tusuk konde pada lagragan di kana taneuh teu bisa labas nembus anggota badan lawan. Subrasa ting 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 genep tusuk konde geus lagragan. Datang panarajang susulan Nyi Layang Suri sapasang leungeunna ngarah kana anggota badan lawan. Rasanti cingkrak kagigir nyingkahan panarajang lawan bari nyabetkeun pedangna kana leungeun katuh lawan. Sauhiu cingkrak plos sabetan pedang Rasanti kana leungeun katuh lawan. Puguh we ngagetkeun Nyi Layang Suri anu harita gancang narik panarajang leungeun katuhuna. Tapi meh bareng jeung anu dilawan narik panarajang leungeun katuhuna, harita panarajang leungeun kencana Rasanti anu ngagunakeun jurus tapak darah suci keuna ngahantem kana dada lawan. Sasyuk berasak. Narik panarajang sakhiu panarajang dampal leungeun Rasanti ngahantem kana dada lawan. Hiuk ceprot geus. Dada aing benang gunang aja. Nyai Layang Suri si Kone Sakti ngegero semu anu ngajerit nahan kanyeri mangsa dadana kabenangan ku panarajang dampal leungeun kenca lawan. Bangkiung dari geug. Nyai Layang Suri kabenangan. Harita ngacari jeug terus dadalig degan mulu ka tukang sababaraha lengkah. Meh bae Nyai Layang Suri si Kone Sakti rubuh maring lemah. Tapi gancang harita Nyai Layang Suri ngajaga kaseimbangan badana. Dalig deug raneg Nyai Layang Suri ngeureunkeun sukuna anu ngadalig deug ka tukang. Terus mancuhkeun tangtunganana. Ningali kana eta kajadian si Banteng Wulung anu ngabedegan nangtung di jero pasangrahan. Ngarasa suka hatena terus nyarita deui semu anu ngagero. Woi! Layang Suryan. Ngumaha ngeta maneh ngalaka kabenangan dai kumaha Rajang Rasantian? Terus nepikeun ka bangkeung katukangan. Atuh da maneh mah gagabahan jang wara wanitaan. Dasar kolopok geus muguh Rasantian teh eta teh nganakna kangawing-ngawing kalah ka ditangtangan narung belagug. Ngayeuna Kang rasaku si berwek jengled siang akibatna muduna maneh teh ngatri ngalahkah kumaha ngoge
Wadan bingsa menang lawanan Rasantian mah. Anak kang ngawing-ngawing dilawan. Mokon nama sakedengenan deui maneh bakar rubuhan bebengkangan dina luhuran tanehan sia. Sunggema kana hatena ngoge. Kumaha ngarek maju deui maneh teh Layang Surian? Si brewek jengledan? Nyi Layang Suri ukur nyela ngararet sakedeung kelebah si Banteng Wulung. Geus kitu terus muserkeun paneutupna ka Rasanti bari nyarita. Ilmu silat Andika memang cukup hebat Rasanti. Tapi Ijen Jajaten acan kasandeuleuh ya. Hadina si Layang Suri masih kena mampu jeung sanggup pikeun neruskeun Ijen Jajatena. Jadi Andika ulah wakang alasa geus menang angin sia. Rasanti. Tang paparangos teuing dinya teh geus kolot. Bisi hayo ke jadi setru. Ulah ajar. Kuring teu ngarasa menang angin Layang Suri. Kajaba keur diri kuring, ieu Ijen Jajate mangrupa kaayaan anu teu dipiharep ku diri kuring. Anu mata kuring saukur ngabela diri. Kuring teu boga karep hayang nandasa kasasama. Da kudu nyaita anu teu ka hati Rasanti sia. Leuwih hade buktikeun kahebatan ilmu silat Andika. Rubuhkeun rempageun dada si Layang Suri. Mun Andika memang mampu. Ngan geus jadi hiji kapastian samemeh Andika mampu ngarempageun dada si Layang Suri. Andika heula nu bakal direbuhkeun ku anu dilawan. Nyi Layang Suri si Kone Sakti ngalakukeun gerakan di tempat bari muserkeun perhatianana kalebah senjata rahasia 8 tusuk kondena anu ngagoler dina taneuh. Kajadian saterusna Rasanti jadi kageteun oge waktu ningali 8 tusuk konde jadi ting sayut tablesat. Balik kanu bogana nyata kelebah Nyi Layang Suri anu kalawan tapis nakaran harita newakan senjata rahasiana ku sapasang leungeunna anu geus kitu diselapkeun deui dina lebah cangkengna di lebah sela-sela sabuk kulit nu dipake ku Nyi Layang Sari si Kone Sakti. Nyi Layang Suri langsung harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun curus pamungkasna dibarengan ku ngagunakeun 12 tusuk konde. Senjata rahasia secara sakaligus bari ngawangun pasangan jurus pamungkas haritanya Layang Suri nyarita ditujukeun ka Rasanti. Ijen Jajaten hadu lumangsung urang teruskeun urang anggeuskeun deui Rasanti. Ayeuna si Layang Suri bakal mungkas lumakuna ieu tarung. Urang pastikeun Andika atawa si Layang Suri anu bakal kasoran Jajaten. Anu jelas keur si Layang Suri geus boga kayakinan. Andika nu bakal kasoran Jajaten Rasanti. Kuring ngarti kana maksud caritan Andika Layang Suri. Pikeun mukakeun rasa kapanasaran. Mangka Andika bakal ngagunakeun jurus pamungkas. Pikeun ngagunakeun lumakuna ieu tarung atawa nganggeuskeun lumakuna ieu tarung. Taya bayana mun memang Andika boga karep jeung kahayang seperti kitu. Gunakeun kumaha pungkasana tarung. Kali kumaha buktina we. Nyi Layang Suri si Kone Sakti anu geus muserkeun kakuatan talaga lapisan sapenuhna kana sapasang leungeunna. Harita sagadiri pikeun majuna rajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku ngagunakeun senjata rahasiana 12 tusuk konde anu sakaligus digunakeun pikeun narajang kanu jilawan. Harita Nyi Layang Suri anu maju narajang bari semu anu ngagero. Narajang jelas pamungkas si Layang Suri anu bakal ngalubukeun diri Andika dina waktu ayeuna Rasanti. Rasakan sia. Heya.
Layang Suri Sikone Sakti Majuna Rajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan bari ngagerakeun sapasang leungeunna. 12 tusuk konde senjata rasiahna ting sayu ting belesat mulu kalebah tangtungan badan Rasanti. Ningali 12 tusuk konde datang sakaligus Rasanti rada kageteun oge ningali kamahiran Layung Suri dina ngagunakeun senjata rasiahna. Ngarti kana anu ngancam kana dirina. Hadda Rasanti gancang ngagunakeun jurus pedang kilat bumi. Kacepatan gerakanana atau kacepatan gerakan pedang Rasanti meh teu bisa dituturkeun ku panenjona anu dilawan. Bari ngagular gilirkeun badana jeung ngagerakeun pedangna dina jurus pedang kilat bumi. Harita 2 belah konde eueuh anu lepas hiji oge benang ku sabetan pedang Rasanti. Sakyuk belasat ting belasat ting belasat ting. 12 tusuk konde anu datang sekaligus teh harita pada lagragan kana taneuh kabenangan ku sabetan pedang Rasanti. Kejadian saterusna meh bareng jeung lagragna 12 tusuk konde harita Layang Suri panarajangna nyai atawa harita tusuk kondena teu benang kana badan anu dilawan. Rasanti tayanya teu leka kanu jailawan. Harita panajang lawan beuki deukeut jarakna. Rasanti ngasupkeun pedang kana sarangkana. Saterusna panajang lawan dibendung ku sapasang leungeunna. Sok geus. Gese waktu sababaraha detik pisan geus ngabendung panajang lawan. Harita sapasang dampal dengan Rasanti pilihkeun tinggal hantem kana anggota badan lawan ngajadikeun Nyai Layang Suri ngajengkang rea batukang. Sakyuk kurang ajar. Hayu kabenakan deui. Kurang ajar. Nyai Layang Suri ngagerus bunga cerit nahan kanyeri bari ngajengkang oleh abga tukang geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Jengkang koleab gedebut Nyai Layang Suri Sikone Sakti harita bunga bebengkang bari lemah. Rasanti mancu dina tangtunganana bari merhatikeun anu dilawan. Daya tahan badannya Layang Suri Sikone Sakti kawilang hebat, harita masih kena bisa ngoneo hudang terus sengkat nangtung bari sumengirnahan kanyeri. Nyai Layang Suri Sikone Sakti neuteuk ka Rasanti. Sikap jeung caritanana dirobah bangun anu teu nganggap musuh. Bangun anu teu nganggap musuh ka Rasanti, maju ngadeuketan ka tempat Rasanti. Sangeusna deukeut Nyai Layang Suri tos nyarita. Rasanti. Kurang aku secara jujur Rasanti. Rumah sakitih pangalti eleh cacace Rasanti. Alah, tahapan ilmu siat Rasanti memang leuwih punjul. Nu dilakukan ku diri kula memang haja hayang nguji ajen pangalti Rasanti. Kitu nanti lantaran memang penasaran Rasanti. Kemana jeung ayana katalangan tidak boleh putus silawing. Rasanti kerung ngadenge Nyai Layang Suri nyebutkeun nang bule teh kajurung ku rasa penasaran. Harita Rasanti terus cumanya. Geningan? Anjeun wawuh ka nang bule. Nah naon hubunganna jeung kadatangan Nyai Layang Suri ka ieu patempatan? Kula pangna datang ka dieu lantaran menang parentah tinang bule. Kitu nanti lantaran kula memang geus janji bakal ngalaksanakeun parentahna nang bule. Anu kudu di kula geus dianggap dunungan, anu kudu diturut sagarupa parentahna. Rasanti kerung di wae.
can ngartieun siga nama kana caritanana Nyai Layang Suri Sikone Sakti. Harita Rasanti terus cerita deui. Nah, naon sababna na kejeng anggap dunungan kanang bude sagarupa? Alo kuring asa terpercaya makejeng nyebutkeun kitu sagarupa. Aya sabab musababna meureunanya? Memang aya sabab musababna Rasanti. Ayeuna ku deui kula bakal dijelaskeun ngeunaan naon sababna kula nganggap dunungan kanang bole. Jadi kieu jelasna Rasanti. Harita ku Nyai Layang Suri Sikone Sakti terus dicaritakeun ngeunaan kajadian anu lumangsung antara Nyai Layang Suri hayang ngarebut mustika Tirta Talaga Warna. Anu satulisna tepikeun katalungna. Nyai Layang Suri Sikone Sakti diungkulan ajen pangartina kunang bule. Lantaran Nyai Layang Suri geus janji mun eleh jajaten bakal tunduk patuh kanang bule. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun ngeunaan nu karandapan ku deurina, harita Nyai Layang Suri mungkas kateranganana. Jadi kitu ngeunaan kayaan diri kula teh Rasanti. Pangna datang ka dieu teh. Jadi hampura mun diri kula geus ngalakukeun tindakan anu ngahaja nangtang ijen jajaten ka Rasanti. Kituna teh memang lantaran hayang nguji ajen pangarti Rasanti. Geus dibuktikeun kieu mah kula. Jadi teu penasaran, malah bagi tambah kuat patekadan pikeun ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda Rasanti. Anu diharapkeun bisa gancang ngawujud jadi kenyataan. Rasanti pasemuna jadi hegar marahmai sanggeus tangarti kana karap jeung pamaksudana Nyai Layang Suri Sikone Sakti anu ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Darmayuda. Geus kitu mah harita Nyai Layang Suri ngajakan sasalaman ka Rasanti baritus carita. Kayaan diri kula memang jauh rawak wanita anu umurna leuwih kolot ti Rasanti. Bakal leuwih marenah mun Rasanti nyebut ka kula bibi layang we. Kumaha henteu kaberatan mun Rasanti nganggap bibi ka diri kula. Jelas abdi henteu kabotan bibi layang. Mangga ieu mah urang kalabat pasanggarahan. Ku abdi diwanohkeun sareng anu sanesna. Harita Nyai Layang Suri Sikone Sakti jeung Rasanti terus maluru asup ka jero pasanggrahan Darmayuda, saterusna diwanohkeun ka Sandika jeung ka si Banteng Wulung, kitu di ka Ayu Manganti indung nanang bule. Ku Rasanti saterusna dijelaskeun ngeunaan tindakan nu dilakukeun ku Nyai Layang Suri Sikone Sakti sakumaha anu jelaskeun waktu tadi ka Rasanti. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeunana harita Rasanti mungkas caritanana. Tah jadi ti mimiti poe ieu bibi layang teh minangka anu pangheulana ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Darmayuda. Mudah-mudahan anu sejenna oge jadi kapanci ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Wah, ngari sugan teh bibi layangan teh lainan ngitu kangayaan nganusang benerna ngatu ngaring geus jelasan jadi anggotaan bangrisan Darmayudaan mah. Ngatu lainan nganu sejenan ngieu mah. Mukona mah bibi layangan. Henteu mudu bingungeun ngeukeur temprat cicingan. Neta mah bisa dingatur ku nganteng. Nganu menting mah ngentong ngasa-ngasa. Sabab ngurang ngayeuna mah ngeungeus jadi duluran, lain sangsaha, lain nganu sejenan. Nyai Layang Suri Sikone Sakti neukeup ka si Banteng Wulung balitus nyarita. Syukur we ari bibi geus di aku jadi dulur mah. Ya da sakumaha nu diparentahkeun ku Nang Bule dunungan bibi. Memang geus teu kudu mulang di kapi lemuran. Tapi pikeun sementara waktu bakal milu cicing di lemur. Kepikeun ka perjuangan urang teh beres. Nyata mampu ngungkulan kekuatan musuh urang
nyata barisan Warangkas Jaya. Jadi batukan Kang Anteng nangoge. Yang itu pisang anu dingarepkeun ku ngurang sangreng rea teh bibi layangan. Moga nama Kang Kuatan barisan Darmayudaan. Mudu bingsa ungkulan Kang Kuatan barisan Warangkas Jayaan. Sabab lamunan ngeuweuh Kang Kuatan nganuani merangan ka barisan Warangkas Jayaan. Bingsa dipastikan tindakan Kang Janghatan teh bakal ngaya di mana-mana. Anu jadi kobran mah jeung lemah anu lemah, anu henteu bisa ngalawanan. Jadi ngitu tah. Ngayu nang bulean teh geus bisa datangan. Non teh datangkeun bibi layangan nyatana jang di anggota barisan Darmayudaan. Ayu manganti neuteup ka Nyai Layang Suri betus nyarita. Ngaturkeun nuhun abdi ayeuna ditepangkeun sareng bibi layang anu kantos tepang sareng pun anak nang bule. Ari rasa selempang abdi aya ieu teh margi kaayaan pun anak anu keacan majeng dewasa neme bade ngamangkat rumaja. Duka kumaha lampah nulis sorangna mangsa yang ngalalatan on jadi bapa. Nyai Layang Suri Sikone Sakti neuteup ka Ayu Manganti terus nyarita. Orang teu kudu ngarasa salampang. Ku kasalamatan diri nanang bule. Bakal ilmu silat tingkat tinggi nu kacangking ku nang bule. Nang bule nyurang lampah bakal mampu ngajaga satengah bela dirina. Jago atawa jawara ti golongan jahat. Cangtang tu aya nu mampu pikeun ngimbangan ajen pangatina nang bule. Wah, genya bener pisang eta anu diomonkeun ku bibi layangan teh. Ngatuda aranan incuna Kang ngawing-ngawing. Saha nganu ngarek bingsa ungkulan Kang Kuatan ngejeng kamampuan dirina. Anu mantrak rasantian ngejeng sandikaan. Ngenggeus bogaan mamikiran nganu mudu pingpin barisan Darmayudaan teh nyeta nang bulean. Coba ngumaha ngeceuk bibi layangan. Bibi ge satudu Jang Anteng. Di antara urang salaya anu aya di dieu malah di antara sakabeh anggota barisan Darmayudaan. Kula boga kayakinan tahapan ajen pangatina moal aya nu bisa mapakan kana ajen pangatina nang bule. Jadi urang teu kudu ningali pedah budak keneh geus mimpin barisan. Tapi nu dipikirkeun mah